Sehatin meninggalkan saur sehatin asyahwatu salah satu ari syahwat teh ari syahwat adalah kahoyong jami ngagaduan syahwat bohong upami jami teh ngagaduan syahwat hiji saur sehatin syahwatul fil akli syahwat kahoyong dina tuang aya jamin teu tuang teruang sadayana nu kadua syahwatul fil kalam jami ngagaduhan kahoyong cumarios nu katilu syahwatul fil nadri syahwat kahoyong dina ningali tuh eta tilu kahoyong teh syahwat aya di jami kahoyong eta upami ku urang teu dilereskeun ditetepkeun dina kasayan maka nilainya yang terendah saur sehatin fahfadil aqla bisidqah jaga tuangan anjeun keluar bener-bener tuangan anjeun syahwat tuang dikengekeun keneh tuang ngan tuang anu halal ulah cabrek jeung ulah oge kurang teh kamalinaan deh kadang-kadang aya abdi ngiji waktos sumping ka hiji pasantren deta pasantren di catetkeun teu meunang meuli makanan minuman nu merekna anu padahal dinya teh lebal MUI leukeun kan sapertos kitu upami tos aya label MUI atau halal tong leuwih kumajana mencitna cenah ieu daging teh pira poe MUI ningali teuing urang mah nu penting aya label MUI atau halal tong dieu sorangan ngariweuh-riweuh sorangan urang mah teh apik tapi teu apik matak aya negara teh ngatur sapertos kitu teh ngarah-ngaringankeun urang ayo ditoong ke pabrikna bener ya muncitna ngariweuh sorangan kan urang teh bisiqah cekap orang ini wakilan dosa ku ajengan ku MUI kaki tangan pemerintah supaya orang teh aman kan gitu ibu angkat ka Bali angkat ka Medan antinya seueur tuangan haram rek tua tinggali we halal teu atos halal atos sikoh dina tuangna oge syahwat kedah sikoh halal teh sanes hungkul halal barangna tapi halal carana jami ayeuna sieun ku daging babi jami ayeuna sieun ku daging anjing tapi teu sieun lamun teh mah artosna ladang nipu teu sieun lamun teh mah artosna ladang maling teu sieun ladang korupsi teu sieun triliunan tapi lamun tuang daging babi jeung anjing dijauhan padahal sarua haramna kullu man nabat minal haram fannaru aula bih setiap perkara anu tumbuh tina daregan anu haram maka neraka bagianana ada punten mun teh mah ayeuna sepuh kapungkur mah api tuang teh 4 sehat 5 sebeuh panen 4 sehat 5 sempurna maka pungkur 4 sehat 5 sebeuh nu penting mah sebeuh ka jeung asin asal seueur sanguna we tapi murah kali teh sareha saroleh dah halal bisa jadi nah murang kali urang beut kitu nyemut muat teuing tuanganna tuangan anu haram sababna kullu man nabat minal haram fannaru aula bih